Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi mitra-mitra kaum dangu kumaha dararamang. Alhamdulillah pami dararamang manya eta nu disuhunkeun ku urang sadayana siang kalayan wengi. Urang ngadongeng deui mitra, urang nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Janji Nu Mawa Pati, hasil karya atanapi karangan Amburos anu mana ayeuna bagian ka 63. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu kamari katunda wanci dina mangsa medarkeun kayan alam pabeberang khususna ka Sarip anu mana harita nuju ngarobrol di bumina Mang Ocin sareng Pak RT oge katut anu liana eta hanca teh. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Aduh Pak RT hatur nuhun pisan. Abdi kalintang ngaraos bingah anu taya hinggana. Cariosan Pak RT estuning mata greug-greug kana manah abdi. Nya ku ayeuna mah raraosan teh asa teu keung teuing. Ari margi geuning abdi teh teu nyalira tapi dikuriling ku jalmi-jalmi anu sarae manah. Saparetos Pak RT Mang Ocin kitu deui sareng para wargi anu sanesna. Nya ku margi kitu abdi ngahaturkeun rebu nuhun. Laksa ketika bingahan sagala kasayana ku abdi sareng pun adi katampi kalayan kabingahan. Ya syukur alhamdulillah atuh lamun katarima mah. Bapa oge bunga ngadengeda. Sarta ti mimiti ayeuna mah geus hidup tong asa-asa. Anggap we Bapa Mang Ocin jeung anu sejena ibarat kula warga sorangan. Ngarah teu keung ari loba balad baraya mah. Hirup teh moal asa nu ngeulis. Tah leres Aden. Pun Mang mah satuju kana caritaan Pak RT teh. Lantaran ari hirup teu loba batur mah. Sok sana dan sagala loba oge jadi moal karasa geunahna. Jeung moal aya mangpaatna deui. Boh keur diri urang komo deui keur batur mah. Sabab sahade-hadena saurang jalma tapi anu panghadena mah tangtu saurang jalma anu loba mangpaatna keur sasama. Tah kitu ceuk palebe sepuh mah baheula ngomongna teh. Itu ceuk Mang Ocin nyambung caritaan Pak RT anu tadi. Ngadenge kitu Sarip unggut-unggutan tandani ngarti sarta narima kana pepeling anu dibikeun ku Mang Ocin jeung Pak RT anu teu tela karasa benerna. Nya geus kitu mah prung harita sararea ngarobrol silih tempas ari anu diobrolkeunna teu jauh ti nyaritakeun pasoalan anu kajadian tadi peuting sarta tumiba ka Juragan Pardi. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu anu ngobrol teh bubar Pak RT jeung baturna barali ka imahna sewang-sewangan. Tapi engke peuting bada isarek daratang deui lantaran rek ngayakeun acara tahlilan. Kasugri kaum dangu, gancangna carita 3 poe geus kaliwat. Sarip jeung Neng Epang anjrek di imah Mang Ocin. Pikeun nyumponan bubutuh sapopoena nya keur saheulaanan mah ditangkes ku Mang Ocin. Nya kitu oge ukur saaya-aya kusabab Sarip can ngamimitian deui muka usaha. Da puguh pipikirana can tentrem sagemplengna. Jadi keur samentara waktu mah toko mebelna tutup heula nepi ka rengse tujuhna. Sajabati kitu kaayaan Neng Epa kasakitna kalah beuki parna. Kawena ukur bisa ngagoler teu bisa walakaya. Komo lamun seug datang mangsana peuting kayana teh kalah beuki pikawatireun. Ngomongna sok terus noroweco ka mana karep. Ngacaprak sakainget. Sedengkeun sakujur awakna sok karasa meuni nyongkab panas. Kasugri kaum dangu.
kacaritakeun peutingna wanci harita teh geus liwat di tengah peuting. Kayaan di imah Mang Ocin geus tiiseun lantaran jalma anu tadi tahlil geus baralik. Mang Ocin geus ngaguher sare di kamarna. Ari Sarip sarena ngarengkol di tengah imah di amparan ku samak sarta disimbut ku samping sarung meunang nginjem ti Mang Ocin. Ari Biitoh sarena di kamar maturan Neng Epa anu harita katempo keur sare tibra. Bareng jeung kitu, di buruan imah dumadakan aya anjing babaung mata keung. Samalah ditembalan ku baturna terus rageg meuni manting. Geus kitu sirilik ka belah kulon, sirilik deui ka belah wetan. Belecet lumpat ka pipir kawas aya anu keur digogogan. Nya dina kayaan kitu, Neng Epa anu harita keur sare ngadadak brai panona beunta. Terus kuniang cengkat lalaunan. Red ka Biitoh anu keur sare gigireun sarta terus diplong tapi teu lila jeru turun tina ranjang, keteyep leumpang lalaunan sarta kaluar ti kamar. Red ka Sarip anu katempo keur sare ngarengkol di tengah imah. Serenge seuri geus kitu ketayep deui leumpang muru kana panto. Ragamang kana tulak terus dibuka. Reket brai panto muka lalaunan terus ngajanteng di lawang. Hiuk angin nembag kana awak, lampu cempor kakalicesan. Neng Epa terus nangtung di lawang panto. Ari panona melong ka hareup ngawaskeun kaburuan anu katempo rada caang. Lantarannya lantera anu ngagantung di panyaweran. Sabot keur kitu, Biitoh anu tadi keur sare ngadadak lilir da puguh ngadenge suara anjing anu babaung mata keung. Red ka Neng Epa anu tadi sare gigireun. Gebeg Biitoh reuwas sabab Neng Epa eueuh. Ningali kitu korejat cengkat bari setengah lulungu juru turun tina ranjang sarta gura-giru keluar ti kamar. Barang Red kana pelebah panto. Bre harita katempo Neng Epa keur ngajanteng nangtung. Bukna ririaban. Neneng, nuju naon make jeung ngadeg di dinya? Tanya Biitoh bari geuwat ngadeuketan ka pelebah Neng Epa. Gap kana leungeuna, tapi ku Neng Epa gancang dikepeskeun. Ningali polah Neng Epa kawas kitu Biitoh rada heran lantaran tara biasana. Neneng, ayu enggal urang kalebat. Angin di dieu mah apan salira teh nuju teu damang. Ayu pantona urang tutupan. Keun tiris bili lebet angin. Biitoh ngajak deui bari gap kana leungeuna acara tadi. Ngadenge caritan kitu Neng Epa anu keur nangtung di lawang ngalieu Red ka Biitoh. Panona mencrong katempo sembu beureum. Geus kitu serenge seuri tapi teu matak nyari. Ieu mah seurina teh kalah matak sieun sarta matak buringkak bulu putih. Neng Epa seuri nyikikik dibarengan ku suara anjing babaung di pipireun imah. Astagfirullahalazim. Neneng kunaon salira teh? Tanya Biitoh bari gancang ngaleupaskeun leungeun Neng Epa sarta terus mundur ka tukang ngajauhan. Awakna ngeleper, begeutna oge sepa sarta boga sangkaan lamun Neng Epa ayeuna keur kasandingan ku bangsa lalembut. Lantaran nyaritana beda, lentongna teu cara biasa, sarta katingali beda tina rindat panona. Eta, kunaon make mundur? Nasieun ka kuring? Ceuk Neng Epa bari ngawaskeun ka Biitoh anu keur nangtung rada anggang. Turna nyorocor jajantung ratu hatena tagiwur teu pugu rasa. Saha anjeun? Nanaon mau ka kuring? Tanya Biitoh bari jeung gugup. Sedengkeun ari panona mencrong ka Neng Epa anu tita tadi can ingkah tina tempatna. Aneh si laing mah itoh.
Nah make nanya saha piraku atuh anjeun teh poho deui. Apan urang teh sobati bubudak. Walau Neng Epa anu keur kasandingan kituna teh bari neuteub seukeut ka Biito. Teuing kuring mah teu wau lantaran teu ngabogaan sobat anu kawas anjeun sabab kuring mah manusa. Nah bener anjeun teh geus teu inget ka kuring itoh. Teu kuring mah teu inget. Walon Biito nyarita teh tatag samalah awakna oge beuki ngadeg-deg. Untuna rorokto kawas anu kabulusan da puguh bakat kusieun. Nyaheng atuh teu nanaon. Ari anjeun teu wau ka kuring mah. Jeung deui memang urang teh geus beda alam. Matak pantes lamun ayeuna anjeun embung ngaku sobat. Sarta tangtu kuring oge ngarti. Tembal Neng Epa anu raga badagna harita keur kaancikan ku bangsa lalembut anu teu weleh hayang ngaganggu sarta hayang nyilakakeun kana dirina. Terus anjeun rek naon datang ka dieu? Ceuk Biito sanajan sieun oge maksakeun tubanya. Da puguh ngarasa panasaran. Itoh kuring aja datang ka dieu sabab rek mapakeun ieu jalma. Lantaran manehna geus jadi milik kuring sarta rek dijieun pibatureun. Naon rek dijieun pibatureun? Nya kitu keur pibatureun. Ceuk Neng Epa ngomongna ditungtungan ku Nyi Kikik Seuri, sorana ngirung es tuning mata kukurayeun. Bareng jeung kitu, Sarip anu keur ngarengkol sare harita lilir, nya korejat atuh hudang panonna kekeureuceuman terus rarat reret. Breh katempo Biito anu keur ngajanteng nangtung deukeut bupet. Geus kitu ret deui ka Neng Epa anu keur nangtung ngabadega di lawang panto. Panonna molotot puburilakan sarta buukna anu panjang ririaban katebak angin. Torojol Mang Ocin kaluar ti kamar bari nyolendangkeun sarung. Leungeunna gigisi kana panon. Aya naon ieu teh itoh? Nya wayah kieu can sarare? Tanya Mang Ocin bari melong ka bojona. Geus kitu ret ka Sarip jeung ka Neng Epa anu harita katempo. Tiluana keur ajegna rangtung bari silih pelong. Puguh oge itu Neng Epa Kang Ocin, sok kadinya tingali geuraku akang. Walon Biito bari nunjuk ka Neng Epa anu keur molotot. Ngadenge kitu Mang Ocin gancang ngareret terus nelek-nelek ka Neng Epa anu keur ngajanteng di lawang. Kunaon nya Neng? Nah sarira teh bet ngajeg di dinya. Sok enggal kalebat. Tiris atuh bilih lebat angin. Hayu kalebet sareng Mang. Ngajedog si Ocin. Ontong wani maju. Tembal Neng Epa bari jeung nulak cangkeng. Ari panon mureleng ka Mang Ocin. Epa, kunaon Epa teh? Sing eling atuh ulah kitu sok geura istighfar. Tong sok gampang kabawa ku sakaba-kaba. Cing eling kana diri Epa. Ieu Akang Sarip sok istighfar kadinya. Istighfar kudu inget ka Allah. Ceuk Sarip harita bari neuteub ka dina anu ragana keur kancikan makhluk jahat. Sarip harita nitah istighfar ka dina samalah terus rog ngadeuketan. Istighfar. Angger we si laing mah pagawean teh. Ukur nitah istighfar. Ari si laing nyaho atawa henteu. Lamun istighfar teh keur aing mah geus moal aya gunana. Sarta aing mah teu sieun kudu ngaran istighfar. Ngarti atawa henteu? Walau Neng Epa bari molotot ka Sarip, ningali kitu nyel Sarip ambek. Setan. Gancang sia kaluar tina kurungan adi aing. Nah sia teh can ngarasa cukup geus ngabinasa kulawarga aing.
Ceuk Sarip nyentak ka bangsa lelembut anu keur aya dina kurungan adina. Ngadenge caritaan Sarip kitu bangsa lelembut anu keur ngawasaragana dengke kalah seuri Kiki sarta sakilat gilek malik kana panto. Jeleng luncat kaburuan terus berengbang lumpat bari seuri ciciri hilan mata keeng. Epa! Ceuk Sarip harita gancang jeleng luncat berengbang lumpat ngudag deng Epa. Ningali kitu Mang Ocin teu cicingeun. Bertek atuh ngudag meniti paparetot. Antukna dilujal malah lumpatan pating bertek patutur-tutur. Sarip jeung Mang Ocin lumpatna bari jeung gogorowokan ditaheureun ka Neng Epa. Anu geus ngabecir ti heula lumpatna. Gancang pisan sok padahal harita teh Neng Epa keur gering tapi beut ngadadak jadi jag-jag. Lumpatna bangun anu hampang jojorelatan kawas anu teu napak da puguh aya anu mawa. Puguh bae atuh Sarip reuwas sarta hariwang. Atena seber sok sieun kajadian anu ti heula tumiba ka Neng Lisna ayeuna kajadian deui ka diri Neng Epa. Dulurna anu ngan ukur tinggal saurang deui. Epa, ulah lumpat eureun Epa ulah luluasan sarta ulah kabawa ku sakaba-kaba. Eureun Epa eureun. Ceuk Sarip gogorowokan ka adina. Sorana tarik patak reuwas anu ngadenge samalah disusul ku sora Mang Ocin anu gogorowokan sarua teh eleh tari. Nyenying, mane ka mana? Ulah kitu hayu urang mangsu jeung Mang. Tembal Mang Ocin bari terus ngudag ti tukang. Kayaan peuting harita anu tadina jempling jadi ngadadak rame kudu pating gorowok. Mata kariwang anu ngadenge. Samalah anu keur sare oge ngadadak pating korejat hudang. Bari marawa pakarang lantaran ceuk pikirna aya bangsat anu keur diudag ronda. Sedengkeun ari Neng Epa nu keur ngabecir lumpat teu malire terus bae mengpeng teuing reka mana. Kocapkeun di gaduh ronda. Harita teh aya 3 urang lalaki anu keur ngarobrol bari sari duru ngariung durukan lantaran hawa peuting teh geus karasa beuki tiis menenyecep kana awak mata kabulusan. Bareng jeung kitu ti kajauhan kadenge aya sora jalma nu pating gorowok nitah eureun. Ngadenge kitu 3 ronda curinghak terus ngalieu ka palebah datangna sora. Dah. Dengekeun euy beut kawas aya sora jalma nu gogorowokan. Ceuk Mang Sukri anu harita kaparengan keur meunang giliran ngaronda. Nya bener Mang kawasna mah kitu. Walon baturna nu katelah jang awan, jung harita nang tunggap kana popongkol sarta terus atuh diceklan. Ceuk pikirna lamun aya bangsat ngaliwat ngarah tinggal ngagebugkeun sarta tangtu bangsat teh moal bisa ngejat. Sabot keur kitu, sora anu ngagorowok teh kadenge deui samalah ayeuna mah geus leuwih deukeut. Kawasna mah moal lila deui oge bakal ngaliwat ka palebah dinya. Epa, eureun. Epa rek kemana? Ayo balik. Anu ngagorowok harita kadenge deui bari nyebut ngaran Epa. Anu tayalian ti Sarip. Anu harita keur ti paparetot ngudag adina anu dibawa kabur ku bangsa lalembut. Dah jang. Aya sora jalma anu nitah eureun tapi sahanya. Sok atuh gawat geura tatan. Kade omacing carincing pageuh kancing cing sarinset pageuh iket. Sok bisi aya mau ngamuk gajah mata ngaganggu ka lemur urang. Sarta urang tiluan kudu siap ngayunanana. Siap. Ceuk Mang Sukri
nitah ka baturna anu dua sangkan geura tatan-tatan lantaran bisa aya kajadian anu teu dipiharep. Anu tangtu maranehna salaku ronda anu meunang giliran peuting harita boga kawajiban pikeun ngajaga keamanan lembur. Nya siapa geus sayaga kuring mah. Tasorana kadenge geus beuki deukeut. Hayu rek dijugjuk ka ditu atawa rek dipegat di dieu. Ceuk ronda anu saurang anu katelah ajat barikop kana gegendir terus dicekelan. Urang pegat di dieu we lah. Da sigana mah bakal ngaliwat ka dieu. Tembal Mang Sukri bari ngarampa bedogna anu ngagantung dina cangkeng. Sabot keur kitu sora anu pating gorobok teh kadenge deui disusul ku sababaraha urang jalma anu keur pating bertek lalumpatan patutur-tutur. Ari anu ti heula sidik pisan saurang awewe sabab katempo buukna panjang ririaban sarta bajuna kokolebatan katebak angin. Mang Sukri jeung baturna pating palencrong katilu jalma anu harita can kanyahuan saha-sahana anu geus beuki ngadeuketan ka palebah gardu. Tuh Bang, aya anu keur lompatan silih udag. Sahanya? Ceuk jangawan leungeunna tutunjuk katilu jalma anu harita geus beuki deukeut. Nya teuing atuh, tapi hayu urang pegat. Sabab manehna bisi bangsat. Ahmanya Mang bangsat. Sabab anu hareup mah kawasna awewe. Nya ari kasebut bangsat mah teu awewe teu lalaki atuh Jang. Ulah ngomong wae lantaran maranehna geus cereh nepi. Tempas Mang Sukri bari terus singkil nya kitu deui baturna anu dua geus sayaga. Ari Mang Ocin jeung Sarip barang ningali pelebah gardu aya 3 jalma anu kawas keur megat ka maranehna. Puguh bae meuni atoh. Bang maregatkeun euy, pegat. Eta awewe ulah cenah lolos, pegat. Mang Ocin ngagorowok nitah Mang megatkeun ka jalma anu dihareup. Nya pang megatkeun eta dikuring kabur. Tulungan pang megatkeun Mang. Ditembalan ku Sarip anu lumpatna geus sasampoyongan teu puguh bakat ku cape. Caritan Sarip jeung Mang Ocin geus kadengeun. Sarta kahartieun ku 3 ronda nya terus atuh taki-taki rek newak awewe anu keur lumpat. Ari Neng Epa anu lumpatna pangheulana teu lila lar ngaliwat ka hareupeun gardu ronda anu katempo caang di dinya mah. Da puguh aya seuneu durukan anu hurung ngababela. Cebak euy, cebak. Ceuk Mang Sukri. Jeleng luncat ka hareupeun Neng Epa terus ngahalangan jalan. Kitu deui baturna anu dua oge nurutan. Reg Neng Epa teh eureun lengkahna ngarandeg. Panona molotot ka 3 jalma anu keur ngahalangan jajalaneun manehna. Manusa, nyingkas sia kurang ajar. Ceuk Neng Epa bari ngabadegan ulak cangkeng, untuna kekerot da puguh ambek. Keke rekamanya Nyai. Nah, dulu lompatan wayah kieu. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kitu urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi peratosana, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.